Jangan lupa like, comment, and subscribe. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tipayun hormatin tijisim abdi pengatur waktu panata acara anu parantos masihan waktu kajisim abdi kanggo cumarios tipayun para bapak ibu sadayana. Skik balik pamulang tarima tijisim abdi ngumanja ka sadayana. Yuk urang sami-sami doakeun ieu bapak MC. Mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswana ku Allah, amin. Masing digampilkan milik rizkina, masing disoleh-solehahkan pala putra putrina, masing dibabarikan maut. Gampling. Ibu mending babari maut, mending hese maut. Tuh gini, maka kurang doakan mudah-mudahan sing babari mautnya. Nu hese maut mah Gusti nu agung ibu. Mang tahun-tahun orang kedamang badai maut dihesekan ke Allah pan alimnya. Salajengna hormatan tijisim abdi Hadlatul Mukarramun para alimil ulama, para zuama, para kiai, para ustad sadayana. Urang doakeun ku urang mudah-mudahan marantena ku Allah masing dipanjangkeun yuswana, amin. Digampilkeun milik rizkina, dibarokahkeun ilmuna, soleh-solehah para putra-putrina, sareng mudah-mudahan di akhir hayatna masing aya dina kaayaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal. Cik kira-kira orang dia osok ngadoakeun guru urang, osok ngadoakeun kiai tara, osok ngadoakeun ustad tara. Alhamdulillah doakeun bunyi. Naon sababna? Sabab jasana agung ka urang. Jasa ustad, jasa kiai, jasa guru urang sadayana wabil khusus nu aya di kampung ieu teh agung jasana ka urang. Mana kitu buktina? Ibu nuju bulan bade ngayakeun syukuran kira-kira bebeja ka saha? Bebeja ka saha? Ka ustad. Budak lahir rek diakikahan ngayakeun acara syukuran bebeja deui ka saha? Ka ustad deui. Budak tos rada ageung rek disunatan beres disunatan ngayakeun syukuran bebeja deui ka saha? Ustad deui. Budak tos rada dewasa rek ditikahkeun pas ditikahkeunana ibu cik kira-kira sanu nampina saha? Nu khutbah nikahna saha? Nu ngadoana saha? Nu ceramahna saha? Budakna teh hamil 7 bulan ku saha? Ade wayah. Ustaz supados eta. Geletuk teh budakna pupus ibu katabrak beca. Bade dikuburkeun cik kira-kira dikuburkeun ku saha? Tahlil 7 poe 7 peuting ku saha?
ke Ustad Ken Gusti Nu Agung ti samemeh urang lahir ke alam dunia dugikeun ka urang ninggalkeun alam dunia urusan urang sanes jeung RT sanes jeung RW tapi urusan urang jeung Ustad matak sing daek ngadoakeun marang tenang daya Ustad mah bahaya urang sadayana nya leres. Salajengna ibu hormatan tegesim abdi para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam kaleresan dina dinten ieu kaping 1 Muharram anu kujisim abdi dipihormat tur ku Allah dimuliakeun urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan pengorbanan aranjeuna dikawit ngorbankeun harta tanaga sinareng emutanana mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalayan balasan anu berlipat ganda amin. Ya kitu deui hormateun tegesim abdi Bapak Ibu sadayana anu sami-sami hadir dina ieu waktos. Anu mana para ibu sadayana dongkap kana ieu patempatan teh aya sanes sejak tujuan tolab ilmu. Sejak milarian kariduan Allah kalayan syariat tolabul ilmi mudah-mudahan dongkapna para ibu sadayana dikawit ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pandangan sing janten saksingkeun di yaumil kiamah dihapus dosa perdosaan urang sadayana amin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur orang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha gopur. Allah teh ibu mika resep ka jalmi anu rajin syukur, mika ngewa ka jalmi anu tukang kufur. Allah oge nu nyiptakeun jelema ti mimiti orang kota nepikeun ka orang lembur. Sok sanaos pamansur tukang bubur Nyi Nur anu gede bujur pasti sadayana oge bakal lebet ka alam. Atuh jisim abdi dina ieu acara tasakur ngiring pitutur mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa akur sinareng caturna para rasul amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat liwah salamna mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana anu janten mata holangna dunia, anu janten nabi akhir zaman, anu bakal nyapatan ka setiap insan anu beriman. Hiji nabi anu DPDP handap asar daekan legeuna, daek nulung kanu bingung, daek nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh, ngajahit kanu diteuleum mere kanu butuh. Hiji panglima anu jembar ku panalarep pangarti ku pangartina. Saha habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekakankeun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna. Nya kitu deui ka para umatna anu nyucut jalur kana ajaran mantena anu mudah-mudahan urang sadayana engkeun diangkeun janten umatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kira-kira cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ke taat ke Kanjeng Nabi, rindu ke Kanjeng Nabi, rindu. Sajan dirajengkeun kana ieu pengawasan si abdi bade tumaros heula cik kinten-kinten orang di hoyong asup surga, hoyong asup neraka. Sakali di hoyong asup surga, hoyong asup neraka. Surga leres. Pami hoyong asup ka surga ibu cik kira-kira nu dilakonan sapopoe ku urang loba hudang pentingna, loba sarehna. Loba sarehna jujur ibu mah. Loba nonton TV-na, loba ngajina, loba puasana, loba daharna, loba mere, loba dibere, loba nyepeng HP, loba nyepeng Quran. Hoyong ka surga, hoyong ka neraka. Ih maniku ejes etanya ka hoyong. Meni asa kubabari gitu orang hoyong asup surga. Mantak para ibu sadayana dina dinten ieu pami urang ngorehan kana kamuliaan Kanjeng Nabi, semakin dikorehan ku urang semakin katingal kamuliaanana. Dibalik jeung urang sadayana ari urang mah semakin dikorehan bakal semakin katingali kagorenganana leres. Mantak urang jeung Kanjeng Nabi mah ibu bedana saeutik. Sakumaha cenah? Saeutik.
kumaha gitu Rasul mah saeutik dahar urang mah saeutik saeutik Rasul mah saeutik sare urang mah saeutik saeutik Rasul mah saeutik saeutik salat urang mah saeutik Rasul mah saeutik saeutik zikir urang mah saeutik mantap urang jeung Kanjeng Rasul bedana saeutik matak diuningakeun weh keningannya kusih berjanji mah Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari Muhammadun hajarun wa laysa kal hajari Muhammad manusia tapi luar biasa bagaikan batu permata urang mah batu bata Rasul batu permata orang batu salitnya bedana batuna mah sarua ngan Rasul mah batu permata orang mah batu bata. Kang ada mah bumi. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Teu aya hiji jalmi nu teu peryogi kana ngaos sadayana oge peryogi terus. Sugan aya jalma resep kana dangdutan. Aya jalma resep kana jaipongan, aya jalma resep kana calung kana wayang golek. Sugan aya pas nalika pupusna aya nu ngumumkeun kieu. Para hadirin kaum muslimin, dikarenakan yang meninggal ini adalah tukang dangdutan, mari kita joget bareng-bareng. Aya teu? Teu aya, tetep we nu diaoskeun manaon? Innalillahi. Yasin. Nu diaoskeun manaon? Al-Kahfi urang sadayana. Matak kurang isi iya acara Muharraman teh ibu ku ngaji naon sababna yuk dulur-dulur urang ngaraji ame ngahiji ibadah kanu sahiji hiji ditambah hiji sama dengan mun geus bisa ngaji tangtu bisa ngadoa. Tuh berkah na ngaji urang bisa ngadoa. Luasana urang teu bisa doa keur dahar ku sabab wasilah urang rajin kana pengajian urang jadi bisa doa dahar. Kumaha cenah? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Anu asalna urang can bisa doa rek asup ka WC ku sabab urang rajin kana pengajian jadi urang bisa ngadoa asup ka WC kumaha Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal apa sadayana henteu ieu berkahna pengawasan teh sim abdi kapungkur nuju alit Gusti nu agung ibu nuju alit keur SD keneh usia 7 tahun kelas 2 atarapi kelas 1 karena nu namina di kampung mah ibu geuningan tempat pengawasan tehnya lembur teh masih kene seueur ku tatanggalan abdi mah di mana-mana bade ngaos teh ibu sok ngaliwatan heula kebon awi kapungkur ari nu diajarkeun ku pun guru karek hiji-hijina doa teh nyata doa arek dahar hungkul we eta nu bisa teh kalaresan abdi tiap sore angkat ngan ieu mah kaberangan abdi angkat ka pengajian teh jam 6 5 menit deui balik kana magrib. Maklum di mana-mana ngaliwatan kebon awi geuningan sakrada geueung. Abdi angkat ka pengajian pasti kebon awi bu aya nu megat. Sing kalayang di luhur dipegat ku juri. Abdi bingung Gusti nu agung arek lumpat dah hese. Arek nyarios teh hese kedah ngadoa naon ieu abdi. Ngan inget pengajaran ti guru doa dibere doa hiji doa rek dahar.
Jika bila haula we ieu mah ngadoana ge moal doa nu sanes data apal pas jerik nyamperkeun abdi peureum ku abdi dibaca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pas beunta teh ibu jerikna teh mangpret. Cigana sieun di dahar. Ieu hikmahna urang pengajian teh urang sadayana biasa ngadoa matak mudah-mudahan urang sadayana sing rajin ngadoanya margi urang butuh ka Gusti Allah. Ibu ari ieu teh acara naon cenah nu diperingati ku urang teh? Acara tahun baru Islam. Asalna ayat tahun baru Islam ibu tikawit ayana hijrah na Kanjeng Rasulullah ti Mekah ka mana? Ka Madinah. Ngan pamiku abdi dibahas dugikeun kareng sehikayatna moal rengse dugikeun ka magrib ibu. Kisahna moal rengse. Mata kurang sambungkeun wae hikmahna Isra Mi'raj sareng peristiwa nu nuju ka alaman kurang ayeuna. Ibu ayat Allah ayat 2. Ayat sabaraha hiji cenah? Ayat 2. Hiji ayat qauliyah, 2 ayat kauniyah. Ayat naon? Kauniyah. Qauliyah sareng mana kauliyah Al-Quran hadis nu didakwahkeun ku para ulama nu didugikeun ku para kiai. Pami umat Islam tos merhatikeun kana dakwahna para ulama. Pami umat Islam tos merhatoskeun kana Al-Quran jeung hadis maka Allah bakal ngutus ayat nu kadua ayat kauliyah. Fakta di lapangan ibu rek ngaku henteu rek jujur henteu mangga seueur umat Islam zaman ayeuna tos teu pati malirek kana dakwahna para ulama. Bahkan teu saalih aya umat Islam nu ngajebengan kana dakwahna para ulama. Contohna mana Ustaz? Allah ngadauh dina Al-Qur'an nu didakwahkeun ku para ulama saur Allah warka'u ma'ar rakiin aranjeun kudu ruku babarengan jeung jalmi anu ruku perintah salat berjamaah. Tapi kenyataanana ibu kenyataanana bapak seueur keneh umat Islam nu teu merhatoskeun kana salat berjamaah. Masjid pagede-gede nu ngisian paueuh-eueuh leres. Kan percanten ari ka orang dieu mah nya saurna orang dieu mah cenah di mana-mana ngadangu adan sok ngaleut ngan teu kamarana pantas saur ulama dina kitabna al ibadah la taqilu maknaha nu ngaranna ibadah teh bapak nu ngaranna ibadah teh ibu lamun dipikir moal kaharti dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mungguh hawana. Mohon maaf ketika orang kugagara orang cinta karena hawa dunia ku gara-gara orang nurutkan hawa nafsu bapak ibu ieu hate nu dibersihkeun ku Gusti Allah naudzubillahi min dalik terkadang terbelenggu ku hawa dunia lebihkeun ka poek urang mangharepan Gusti Allah. Mana contohna Ustaz? Seueur umat Islam ibu ti isuk duluk ngaduk ngadoa ka Gusti Allah. Gusti paparinan abi Gusti harta nu berlimpah rumah anu megah motor mobil anu mewah. Ngadoa tiap isuk kaduluk. Kerjaan boga naon-naon mah ibu anjeunna daek ka masjid daek berjamaah daek ka pengajian ngupingkeun bag-bagan agama diijabah ku Allah kahayangna teu pira dibere motor teu pira dibere mobil batur mah duhur teh ngabring angkat ka masjid manehna mah masih kena ngelapan mobil we jeung motor di ditu ada di dia ada berhenti dari mitin ngalir ke anas
Kercan boga naon-naon mah ibu meh nana daek ka masjid daek berjamaah daek iktikaf ka masjid celengkeung adan duhur tong ngomongkeun waktu duhurna jam 11 keneh anjeunna geus iktikaf di masjid diijabah ku Allah kahayangna teu pira dibere sawah sakota batur mah pas duhur teh ngabri ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid maneh mah masih keneh nyanyo pacul we di kebon di ditu deui jadi aya gitu teh sawahna. Ketika masjid skala rasul umat Islam geus teu manhatikeun kana salat wabil khusus salat berjamaah ieu jadi bukti umat Islam geus teu pati malirik kana dakwahna para ulama geus teu pati malirik kana Al-Qur'an jeung hadisna kusabab geus teu pati malirik kana Al-Qur'an jeung hadis Allah ngutus ayat nu kadua kauniyah mana contohna gempa bumi di ceramahan ku gempa bumi mah geuningan ibu masjid teh parinung leres henteu da ngungsi payahna Allah ngadauh dina Al-Qur'an anfiqu mimma razaqnakum nafkahkeun harta di jalan Allah kaluarkeun harta di jalan Allah kalayan syariat kahiji sedekah kaluarkeun kadua infak kaluarkeun katilu zakat kaluarkeun tapi kenyataanna ibu seueur keneh umat Islam nu hese ngaluarkeun zakat leres seueur keneh umat Islam nu hese ngaluarkeun infak jeung sedekah cik kira-kira aya di dieu jalmi nu hese ngaluarkeun zakat aya aya teu aya aya jalmi nu hese ngaluarkeun sedekah aya teu aya naon buktina ieu acara bisa berjalan karena salah sawiosna eta teh ti urang meureunna nya kade ibu ulah jadi jalmi anu hanjakal keur waktu hirup hanjakal naon sababna mungkin urang tos pupus mah digambar ke dina Al-Qur'an geuningan ibu laula akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaqu fakum minal jawakum minas sholihin jalmi nu tos pupus ibu gambaran ku Allah Subhanahu wa taala ketika jalmi tos pupus hayang dihudangkeun deui ka alam dunia hayang naon hayang bisa sedekah matak urang nu masih keneh hirup di alam dunia aya keneh di alam dunia tong hese rek 1000 rek 2000 kaluarkeun ku urang bikin ke aya anekdot kieu ibu aya bapak-bapak tiap koropak lewat seuri ditinggalikeun ku babaturanna ti tukang dila kalila ditoel kunaon ari akang teh tiap aya koropak seuri teu diisian kumaha jawabanana ieu mantake dengekeun ari ajengan keur ceramah teh pan cenah ari seuri teh sedekah jadi meh mah cukup ku seuri kali itu lah diturunkan lamun orang nurutan dinya kemudian tiap Jumatan koropak teh kosong udah sudah dikabir Allah ngadawuh dina Al-Qur'an ibu didawahkan ku para ulama saur Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira jalmi-jalmi anu beriman aranjeun kudu eling ka Allah kalawan dikir anu saloba-lobana tapi kenyataanna ibu bapak umat Islam zaman ayeuna geus hese diajak wiridan leres umat Islam di zaman ayeuna geus hese diajak shalawatan geus hese diajak yasinan padahal perintah Allah seueurkeun dikir saloba loba hari orang kira-kira peryogi teh ka Allah ibu butuh teh ka Allah pami urang butuh ka Allah sing seueur eling ka Gusti Allah pami urang butuh ka Gusti Allah sing sering menta ka Gusti komo bari mentana tengah peuting mah ibu bari nyurukeun cipanon saur ulama di mana-mana jalma menta tengah peuting bari nyurukeun cipanon teh reh ku Allah diijabahna asal kudang tipe-tipe orang dia sok
Asapnya dapat di dia mah nu sok rajin hudang ti peuting teh ibu-ibu. Terus teh ibu-ibu mah rajin hudang ti peutingna rek ka mana cenah? Rek ka cai, rek naon? Rek naon ibu? Rek pipis. Aya tas pipis? Corok Gusti nu agung tas pipis bobo deui ngisang heula. Pantesan kita tadi buhang seri teh. Kacai, tas kacai orang pipis, tas pipis ngisang heula. Neme tas ngisang orang bobo deui, anggo deui calana. Ati ibu angkat di bumi, angkat di kamar kawe sing nganggo calanan tuh. Piraku ulah alit nih. Anggo deui calana. Neme tos beres nganggo calana, ka mana? Papa heula ka kamar da piraku bobo di WC. Urang ngarasa butuh ka Allah sing rajin berang penta ka Gusti Allah. Tos mah kahiji urang menta, kaduana ibadah ka Gusti Allah. Matak sing sering-sering ngadoana ibu. Kusabab umat Islam geus hese diajak zikir. Kusabab umat Islam geus hese diajak wiridan ku para ulama, maka Allah ngutus ayat yang kedua. Naon? Ayat kauniyah. Diberi ku gempa bumi mah dengan ibu kabeh dara likir leres. Kira-kira lamun aya lini orang sok ngucapkeun naon. Jadi dikira teh karena lini. Da dikir keur aya gempa mah ibu saur Imam Al-Ghazali nu kitu teh disebut dikir adat. Dikir kebiasaan, dikir nu lain sieun ku Allah tapi sieun ku naon? Ku lini. Eta dikir kebiasaan, dikir adat. Lamun aya biasana, lamun aya lini urang zikir, biasana lamun aya nu maot urang tahlil pan gitunya. Zikir ada. Eta tahlil di nu maot teh ibu terkadang bisa jadi zikirna zikir adat, zikirna zikir makrifat. Atarapi zikirna zikir ibadah. Ari zikirna zikir adat dina tahlilan mah kieu ibu. Ieu zikir adat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaletet kabelah katuhu aya kutumaya. La ilaha illallah, la ilaha. Kabelah kenca aya wajib. La ilaha muter we ibu, eta teh dengan papais. Eta dikir ada. Dikir kebiasaan. Entak urang mah tong ngajadikeun dikir teh dikir adat, tapi dikirna dikir ibadah. Allah madauh dina Al-Quran saur Allah wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tepati-pati Allah nurunkeun musibah, tepati-pati Allah nurunkeun balahi kecuali ku sabab dosa-dosa nu dipigawe ku urang sadayana. Dikuatan ku Imam Ali karamallahu wajhah, ma nazala wa ma unzila illa bidanbi. Allah mau nurunkan musibah, Allah mau nurunkan balahi, Allah mau nurunkan gempa bumi illa bidanbin, angin ku sabab dosa. Tadi ieu pengalaman nu urang, peristiwa nu urang di halaman ayeuna-ayeuna. Kamari hengal keneh urang beuneur ta bumi urangnya. Sebab ayah musibah di mana dibayah di Banten. Dikir teh ibu urang. Karena naon? Karena lini deui itu teh. Kade. Jadi orang dikirna ka Gusti Allah wayahna kedah janten dikir ibadah. Dosa nu mana cenah, dosa saha cenah ustad nu batak ngundang musibah teh dosa sararea. Dan kira-kira orang dia ayatnya nu gaduh teu gaduh dosa, ayatnya nu teu gaduh dosa. Pami aya nu teu gaduh dosa ngacung ibu ka payun sok ku abdi bade di pasihan motor. Aya teh aya nu teu gaduh dosa. Ah cenah ustad kurang hadiahna motor mah mangga rek mobil mangga aya di tempat mobil batu aman
naon sababna sabab sahur Kanjeng Rasul kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti sadayana oge gaduh dosa. Atau berarti ibu musibah di mana-mana kariweuh teu eureun teh ieu teh dosa sararea. Ulah dibiasakeun umat Islam jeung umat Islam saling tuding. Ulah dibiasakan umat Islam jeung umat Islam saling tuduh gara-gara si anu, gara-gara si anu, gara-gara si anu. Teu sadar mareh lagi tukang migawe dosa leres itu. Karena dosa urang. Mantak konsep subhanaka inni kuntu minadz zalimin teh ibu. Nu dimaksud ngamalkeun teh lain ngan saukur dibaca dina lisan diistighosahkeun di masjid, tapi kedah diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Kumaha contohna? Inni kuntu minadz zalimin, Gusti abdi anu lepah. Saling ngarasa. Berang teh musibah di mana-mana cek sararea. Inni kuntu minadz zalimin, Gusti abdi anu lepat. Salaki ketika ningali pamajikanana hese diatur cek salaki inni kuntu minadz zalimin, Gusti abdi anu lepat. Abdi selaku kepala rumah tangga tetiasa ngadidik istri, biasa ngajak istri ke jalan anu leres sehingga istri abdi doraka. Ini kuntu minadz zalimin, abdi ngelepat Gusti. Maksud itu tara Bapak udah? Tara. Hari orang mah pendiasan asapang benerna we nya. Setik polotot. Setik cabuk udah. Dugikeun kaya istri teh begang ibu. Punten kana begang. Sanes nyinir aya. Dugikeun kaya istri teh begang. Mertuana datang ka imah nganjang ka imahna pasti tinggali ku mertuana kunaon anak ka imah ge begang cenah. Ditanya, "Neng, kunaon neng teh make begang?" Teu dibejakeun da sieun dicarekan bareun ku salakina. Ditanya ka lalakina ka salakina, "Ujang kunaon itu budak emah meuni begang kitu?" Duga teh cenah mah turunan we cenah meureun. Ah turunan naon geuning ieu emah badag. Penasaran eta indungna ibu. Geus neng ayeuna mah hayu urang pariksa ka dokter, urang pariksa ka puskesmas, bisi aya panyakit. Dicanak ka puskesmas ibu dipariksa eta teh ku dokter anu aya di puskesmas. Cek dokter di puskesmas teh, "Ibu, ieu mah teh aya panyakitan." Teu dabakeun meureun ibunya. Ah cenah penasaran urang bawa ka paranormal bisi aya nu neluh. Dibawa ke paranormal ku indungna teh cuk paranormal teh, "Ibu, ieu mah teh aya panyakitan teh aya nu neluh." Penasaran keneh indungna, "Neng hayu dibawa ka rumah sakit nu pangmahalna." Dipariksa ke dokter spesialis, dirongsen. Pas dirongsen teh ibu katingali dina gambarna teh salakina we keur molotot. Urang gaduh panyawat dirongsen katingal mah. Katingal. Jadi dosa usaha. Ayeuna cek istri ketika nila ningali salakina beger deui. Ini kuntu minadz zalimin cek ibu. Gusti abdi anu lepat rumaos servis abdi kurang memuaskan. Asal gitu tar ibu. Tar urang ge sarwana teh sanggarekan. Ibu kira-kira hoyong jantan istri anu soleha? Hoyong teh jantan istri anu soleha hoyong? Pami ibu hoyong jantan istri anu soleha coba jawab sing jujurnya, sebab nu jujur mah bakal dihampura dosana diijabah doana. Amin. Siap ngajawab jujur siap? Siap kompak sadayana siap? Nyarahaneutun siap? Ibu, pami hoyong jantan istri anu soleha ibu kira-kira pambicara ge ibu wih ti pada melan sok dicium tara pananganna. Tara? Sok dicium tara pananganna. Pambicara ge ibu bade istirahat bade bubuk sok dicium heula tara-tarangna. Oh sok tara? Tara cenah.
Mangkaning ibu pami dibejakeun rahasiananya. Sakali nyium tarang salaki teh sami sareng nyium hajar aswad. Naon cenah? Sakali nyium tarang salaki sami sareng nyium hajar komo salakina hideung. Sakali nyium hajar aswad 70 dosa harita keneh maruragan payunan Gusti Allah. Ibu nyium tarang salaki keur bade bobo, rek bade angkat ieu. Pas harita keneh ibu nyium tarang salaki 70 dosa ibu meruluk payunan Gusti Allah. Sanes amin laksanakeun. Ngan kade ibu teh. Cik ibu teh rek diamalkeun cenah balik ti dieu. Datang ka imah tok assalamualaikum. Cik bapana waalaikumsalam. Oh geus balik geuning emak. Muhun. Menang naon emak teh pengajian kieu cenah kali ulah saladeng ya bisa nunutan. Kieu cenah bapak ibu teh hayang amalkeun ti ayeuna oge. Kumaha? Cek ustad cenah di mana-mana nyium tarang salaki pahalana teh sami cenah sareng nyium Haji Ahmad tuh. Atuh lain menang pahala ti salaki dicarekan gitu. Mata kade salanganan. Sakali nyium salaki sami sareng nyium hajar sanes Haji Ahmad. Nyarekan iki cara ke urang. Urang hoyong janten istri nu salehah cirina mung tilu itu. Mana kahiji mudah-mudahan sing tiasa diamalkan. Idza nadarta ilaiha saratka. Di mana-mana ibu ditinggal kuno janten caroge teh ibu sok ngabungahkeun, sok nyenengkeun. Minimal orang ditinggal ku caroge teh seuri. Asok seuri. Asok cenah ustaz lamun keur loba duit salakina. Keur teu boga duit mah cenah mung seuri lagi. Akur teh. Akur tuh. Jujur pan. Kade ulah aya peribahasa kieu ibu. Tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang. Asok ngajak perang? Ulah nya. Bungahkeun caroge ibu kahiji ku seuri. Kadua ku dangdanan. Ibu dangdang sanes kanggo sasaha tapi kedah kanggo caroge. Make minyak kedah payunan caroge. Make lipstik kedah payunan caroge. Gusti nu agung terkadang si mabis sok sedih jeung prihatin ningali ibu zaman now. Gaduh nama minyak sengita ibu merekna beda-beda, ambeun lagi beda-beda. Ngan tetep we nya ngarepan salaki mah bau balsem deui. Beda jeung ane kaluar ti imah ibu. Eta minyak sabotoh disakalikeun. Make make up kenalkan nepikeun ka 5 cm. Halis dikerok, digentos ku sifat mani persis jika baduagi mutasi oleh tanggal lengkung. Can angkat arek hujan menana kaluhur heula tankeun papakean kahujanan ciga persis ciga tuyul. Da luntur teh. Kade dangdan urang kanggo caro. Imah lain pan arek kosidahan oge ali meuli dipake kabeh. Emas dipake kabeh. Batur mah kosidahan deki tung imah ki tung. Angkat tingali emasna. Beres kosidahan batur mah dadah teh kieu, ieu mah dadah. Tingalikeun alina teh Gustina. Dimil angkat ka pasar ali dipake sadayana ibu milihan jengkol teh hayang katingali ali teh bapak ari jengkol sabaraha kitu-kitu panangan teh untung ka jengkol labeungan ibu baosna emas kabeh cek tukang jengkol teh 5.000 dan urang kedah kanggo caro terus ibu istri nu solehah mah tara minta ka salaki tara minta langsung ke Allah ngan payunan caroge minta langsung ke Allah tapi hareupeun ibu keur tegaduh beas saminggu terus saminggu tegaduh beas ibu teh
salaki ibu keur ngopi celengkeung we deketin salaki Gusti abdi teh teu gaduh beas Gusti pami cara ge ibu cicing kene wae berarti cara ge ibu teh kan mata kuayana bapak kedah respon pami ibu ngadoa di painun bapak teh eta teh kedah direspon. Ciri nuka dua tina istri salehah tadi ciri nuka hiji bungahkeun caroge ku dangdanan bungahkeun caroge ku bahasa da bahasa menentukeun kana kabungah di rumah tangga ieu mah pan tuh minta duit mah ka bapak sia cek salakina tuh atuh sarua jeung ka indung sia jadi bahasa teh bapak sia indung sia sarwana we eta mah jadi kita anakna teh kitu diberi duit bisa ku bapak aing jeung ku indung aing ku sabab orang dibiasakeun di rumah tanggana bapak sia indung sia. Nomor kedua ciri tina istri nu salehah teh ibu ida amartaha atau aksa di mana-mana ibu dipiwarang kuna jantan caroge wayahna kedah taat selama parentahna teu ngajurus ibu kana milakukeun dosa. Emang aya itu Ustaz parentah salaki nu ngajurung kana dosa aya. Cek salaki teh ibu aduh ieu teh malam Jumat. Bapak teh tueur lek cik coba tuh pangmalingkeun nu hayam di kanang batur. Kade eta mah ulah diturut dan sababna sabab eta mah ngajurung kana dosa. Mantak ibu dina agama Islam